Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu ngajawab salam mudah-mudahan sing dipanjangkeun umurna. Anu teu ngajawab ge sing panjang umurna nya mau dibeda-bedakeun. Jadi kieu nya ye kulantaran ayeuna teh nya bade naon nya? Bade ngahareupan bulan puasa lah. Ya, jadi saya pribadi mau bade lah gitu aing masuk ieu sok kumahanya. Jadi kadang Indonesia, kadang Sunda gitu. Padahal aslinya orang Sunda. Itu. Jadi kieu ti abdi pribadi kitunya nyuhunkeun hapunten bilih aya dina anu nonton lah, anu nonton piti-piti abdi, bilih aya jalmi anu kasinggung ataupun merasa anu diomongkeun ku saya teh heueuh. Pokona mah kieu lah intina mah ti abdi pribados pokokna mah nyuhunkeun hapuntennya bilih aya konten-konten abdi anu kirang menyenangkan lah, anu kirang kumahanya tidak naonnya tidak menyenangkan hati lah. Aing sok lalieur ari ngomong bener teh aing sok ripuh gitu, biasa belentang-belentung ngomong teh. Pokokna intina mah ngentah hampura lah kasadayana wargi abdi sadayana gitunya. Tuh aing sok pabaliut ka wargi abdi sadayana ti Sabang sampai Merauke nya anu sok naronton konten piti abdi da abdi mah sanes konten kreator da. Lamun konten kreator mah eta anu tos digaraji da ieu mah acan gitu. Jadi ngan abdi mah pangaresep gitu nya, pangaresep we ieu mah gitu da. Walau alam lah ari masalah duit mah nya da geus aya nu ngatur lah gitu. Jadi hampuntennya abdi teh hampura lah gitu. Nah hati tadi hampura we nya. Ieu pabaliut. Intina mah kieu. Di saat orang menghadapi bulan puasa ataupun bulan Ramadan ieu teh, mudah-mudahan wargi abdi sadayana anu aya ti Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan dipasihan sarehat, panjang umur, oge dilancarkeun rezekina. Amin ya gitu tah. Nah, jadi mudah-mudahan anu hutangna loba bisa kabayar. Mun neangan duit gitu lah mun